Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya. Dinten Mingon anu ceria dan berbahagia ini. Berbahagia. Mugi baraya-baraya Kang Haji Channel dipaparinan kesehatan, kemudahan, sinareng kalancarannya barayanya. Aduh tuh. Dina dinten hari Minggu nu ceria dan berbahagia tuh. Alam pun memberikan kesejukan baraya. Kesejukan cenah barayanya. Alhamdulillah baraya ya. Saur nama dinten Minggon ayeuna teh Kang Haji Channel aya di Kebon Pakuan baraya. Dinas di Bandungna libur cenah nuju libur. Tapi itu duka pelih mana ya Kang Haji Channel na ya barayanya. Cingke orang tinggal baraya. Saung nama dapur mah can ngebul baraya. Duh katos ngenyot acan ya Kang Haji Channel ya. Waduh. Assalamualaikum Kang Haji. Waduh, sehat Kang Haji? Alhamdulillah ya pangarsa. Aduh, nembe direraskeun ya. Oh, sanes libur ieu teh. Iren atuh damel wae. Nya ada Kang Haji makan duit loba pangabutuh teu aya tuh di pali ditu tapi omen mah Ya sialah. di kampus. Aduh, asa tambah montok we damel di Bandung mah Kang Haji. Alhamdulillah. Muhun, ayeuna teh rencana bade naon ieu teh? Bade sadamel-damel we. Oh, di kebonnya ieu ngurus ieu nya ada incu geuning teu aya teu nyebor teu naon geuning. Antep wae. Muhun tuh baraya. Ayeuna teh rencana cenah Kang Haji Channel teh tadi dia teh bade nanam kangkung Kang Haji, kangkungnya. Tuh. Jadi di waktu libur teh dimanfaatkeun baraya kangge tanam kangkung cenah dieu tuh. Ayeuna mah si bonteng teh tinggal hiji deui itu baraya tinggal gentu buahna ge tuh hiji deui nya. Aduh, alhamdulillah ku sejukna dina dinten Minggon tuh. Tah ieu baraya kebon kangkungna ya aduh mantap lah pokona mah. Tong hilap perbanyak rasa syukur barayanya tuh siga Kang Haji Channel. Mantap, semangat Kang Haji. Enggak. Barayanya aduh. Nah, garapeun sami ya kebon bawangna itu baraya. Pokona urang teh kedah sering-sering bersyukur baraya. Pami urang sering-sering bersyukur, pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun baraya. Wah, mantap pokona mah tuh. Lalabeun mah tinggal cabut teh baraya. Tuh Kang Haji Bana ya. Assalamualaikum Kang Haji Bana. Waalaikumsalam. Wah tuh Kang Haji Bana nuju nyebor baraya. Wah ya kedap deui bare panen ini sebelah dinten deui Kang Haji ya. 2 mingguan deui lah. 2 mingguan deui barayanya. Oh. Mantap baraya. Waduh ya tuh tos di siap-siap panggil sambal baraya ya tanggal sambut teh mah tos di ieu baraya. Kang Haji Bana we aktivitas Kang Haji Bana mah nyebor kangkungnya mumpung liburnya itu sami paling dituge geuning Kang Haji Channel. Aduh nuju bade ieu cenah nyiapkeun lahan kangge kangkung deui. Wah bener lah cing salelubur lah nya. Wah tinggal baraya kuraos kieu ya Karunya ieu geus cebor-cebor. nyanyo atuh kebon Pakuan baraya. Wah masyaallah mana mah. Tah kitu baraya urang teh kedah sering-sering bersyukur barayanya insyaallah. Kami urang sering-sering bersyukur tuh. Alam ge mangsihan manfaatna ka urang tuh. Ya wah tos mantap ya. Saurna mah 2 mingguanan deui teh baraya sanak panen kangkung teh. Kayaknya 2 mingguanan deui urang tinggal ya. Aya satoneun ieu teh. Kurang leuwih satonnya tuh. Wah salager kieu baraya. Itu kiriman kangge ka supermarket itu baraya ka supermarket ka catering itu ya. Terus aya channelna channel Kang Haji Bana teh. Tuh ieu daun bawangna baraya wah salelubur daun bawang lagi barayanya. Pernah urang teh kedah sering-sering bersyukur baraya. La ing sakartum la zidanakum. Pami urang sering-sering bersyukur pasti ku Allah ge dipasihan deui rezekina gitu. Mantap pokona baraya lah. Tuh baraya mantap pokona mah. Sejuk kieu baraya di Kebon Pakuan baraya. Wah tuh
matahari sudah terbit. Wah, masya Allah nya. Kuraosna, ku sejukna baraya. Kang Haji channel, sareng Kang Haji Banda nuju sare dibuk tadi teh. Kang Haji channel nuju nyiapkeun lahan. Kang Haji Banda nuju nyebor kebon kangkungna cenah 2 mingguan deui baraya bade panen cenah. Keun lah urang doakeun, urang ngeukeun sangkan tatanen nah lah lancar barayanya. Wah, masya Allah pokoknya mah sejuk ieu baraya ya. Aduh, alhamdulillahnya urang teh baraya Kang Haji channel. Mugia baraya Kang Haji channel dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran dina sagala urusanana baraya. Waduh, masya Allahnya. Wah, mantap kieu baraya ya. Itu abi penasaran baraya itu dua buah naon baraya ya. Sekarang sigara komunitas asak barayanya. Tuh, wah matahari tuh baraya. Masya Allah kakek moyan mah di raos ya. Moyan mah raos baraya ya. Raosin kakek moyan baraya. Wah, apalagi itu jalan raya jantan rada lumayan baraya gitu pami bade ka kebon pakuan teh, tapi alhamdulillah baraya pami urangna ieu mah rawaseun baraya ieu ti ujung di jalan dugi ka kebon pakuan Kang Haji channel teh rada lumayan pami jalan kaki mah baraya. Tapi ku jalan kaki mah terus pekan sehat baraya tuh, you know, baraya darah ramal baraya. Wah, mantap baraya. Tah panginten sakitulah barayanya. Pokokna malah tong hilap perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, sareng sering-sering lah bersyukur. Insyaallah pami urang sering-sering bersyukur, pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun dina sagala urusanana. Pokokna barayan lah. Baraya Kang Haji channel mugia cing dilancarkeun dina sagala urusanana, berkah sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.